Eka mana sih ya koplok? Biasa ulin aing mah. Ulin ka mana koplok? Eka pasir heuncit koplok. Nah si aja orang koplok. Emang ayahnya pasir heuncit? Aya koplok. Laguna oge aya ka pasir heuncet. Tempatku jadi saksi di pasir heuncet urang. Kamara anak lauk teh ha? Karena kamari meuli anyar pisan. Tuh kaciri berbesna acan. Nya heueuh atuh mang moal aya, da berebes mah aya nage di Jawa. Oh heuh. Salah, tapi bener. Bang, urang boga carita. Carita naon lah? Tah, urang teh ulin ka Panyangrayan. Pas di Panyangrayan teh aya awewe geulis mencrang bohay deui. Minusna naon lah? Eta tah minusna teh, make masker, Terus suwing pas dibuka teh. atuh mantap lah. Sanek meo. Si koplok eueuh kabosen nungguan tangkal kado. Dulu itu si koplok masih kena canying kan isu-isu. Dulu itu sugan mah oleng kado Aisyah nungguan naon? Aing kakot geus lenang ngelehkeun siang adek kule di dieu. Iya kernungan kado buahan. Ku aing teh geus dibere pupuk penyubur, tapi teu buahan wae. Koplok dah hayam bisa ditungguan keur ngenog. Buan sia mah pihing. Nyata mana lauk emas nu gede. Tuh bujubaran acan. Keur naon mah? Iya jang, keur nempokeun lauk emas nu gede, ku ngabujubar. Gampang eta mamang. Kela. Har ari si koplok buhan lebokeun rokok. Kenaon sia koplok? Kernungan sapi bisa anakan. Aisyah ti mana koplok? Biasa di pasir heuncet aing mah. Aya naon atuh di pasir heuncet teh? Ah, aweuna naon? Ngan penasaran we, kadah batur loba nu ka pasir heuncet. Oh, Juga ajaran ku sia, aing mah rek balik. asa penasaran aing. Ya aya naon di pasir heuncet?